Desa Leuwi Daun Kabupaten Leuwi Goong dina kaping 2 Desember 2018 tabu 10 wengi kejadian kauruan. Dina kauruan eta pas anu gaduh bumi nuju Tari Beranang Kulem. Halaresan aya hiji warga anu nuju ngaronda anu nyaksian langsung kejadian eta. Agung salaku saksi mata, anjeunna ngaku ninggal seuneu sanggeus ngabeledug ti jero imah. Titik mimiti seuneu di dapur, seuneu ngaduruk imah pawan. Di sampingna ngabeledugna LPG di dapur imah korban. Langkung jelasna orang sanggakeun Kalisna Setia Putri di tempat kejadian. Hatur nuhun ka Asti sareng Ade Rohaya anu aya di studio. Abi ayeuna kaleresan nuju sareng Bapak Ramdhani anu salah sahijina korban kahuruan. Kumaha Bapak salaku korban kahuruan, Bapak nuju di mana? Ini kaleresan Bapak teh pas nuju kejadian teh nya Bapak teh nuju Kulem sareng pun bojo. Pas Bapak teh nya kaameu kitu haseup Bapak teh langsung mukakeun panto. Bapak teh nya tos ninggal kitu situasi teh tos bangsa tiang-tiang teh tos kaduruk ku seuneu. Naon rasana salira nalika ninggal seuneu nu ngabebela? Nya rarasaan sim abdi teh nya rarasaan Bapak teh pas ninggal bumi tos kaduruk ku seuneu Bapak teh nya reuas gitu langsung ngagugahkeun pun bojo sareng murang kali anu 3 geuningan. Tah Bapak teh langsung keluar mukakeun panto. Nya langsung ngageroan warga gitu minta tulungan. Nya pas tos dirinya teh nya seueur pasnya hari teh kejadian teh pas di wengi tadi jam 10. Duka kunaon nya penyebabna mah. Sakumaha karugian anu ditimpa tina kahuruan ieu Bapak? Emang nya teu sapira karugianna mah. Tapi da nya alhamdulillah si Neng. Bapak teh tos kenging bantosan ti pamarentah tuh. Ieu teh geuningan bangunan teh tos nuju dibangun. Nya panginten 2 mingguan deui panginten beres. Alhamdulillah nya tos nuhun lah ka pamarentah Bapak mah. Turut prihatin karena kejadian ieu sing dipasihan ka tabahan. Ya amin amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kana waktosna Bapak. Sami-sami nya. Sakitu wae anu kapihatur ku Bapak Ramdhani salaku korban kahuruan. Pamirsa, salian ti Bapak Ramdhani anu janten korban, sim kuring oge bade ngawawancara Bapak Agung anu janten saksina. Bapak. Tah Bapak teh ninggal seuneu ngabeledug tina jero imah. Tah mimitina mah seuneu teh tina dapur ngabeledugna teh. Tah siga nama tina ngabeledugna SLPG sieun. Ari Bapak ninggal jalmi anu nyurigakeun teu? Jika nama henteu da pedah nalika pas kejadian teh teu aya nu nyurigakeun kur aya seuneu ngabela gitu. Hatur nuhun Bapak tina informasina. Mun sami-sami Neng. Anu dipikahatur ku Bapak Agung Tresna anu janten saksi. Uih deui ka studio Asti sareng Ade Rohaya. Hatur nuhun Kalisna Setia Putri batur sapagawean anu tos ngalaporkeun langsung kejadian eta. Sajaba kenyataan ieu aya oge laporan ti polisi yen ngabalukarkeun kejadian ieu teh aya jalma anu geus ngarancanakeun tinu kejadian ieu sarta pelaku geus ditahan ku polisi. Naon alasana anjeun ngalakukeun eta? Kuring ngalakukeun eta, kuring gaduh dendam gaduh bumi. Nah anjeun ngalakukeun eta dugi ka ngabakar imah. Kusabab dina wayah eta kuring namut acis kanu gaduh bumi eta tapi sarirana teu nambutkeun atuh nginjemkeun. Hatur nuhun. Siap-siap. Tah kitu kasaksian ti tersangka anu ngaduruk bumi Bapak Ramdhani. Uih deui ka studio Ade sareng Asti. Nuhun Kalisna Setia Putri anu geus ngalaporkeun di tempat kejadian. Kejadian ieu teh lain disebabkeun ku ledugan gas, ngalainkeun aya hiji jalma anu gaduh dendam ka si korban. Pamirsa, dicekapeun sakitu wae ti sim kuring Ade Rohaya sareng abdi Asi Siti Nurahma dina acara warta sasekeut hinis. Dina dinten anu sami, dina waktos anu sami, sareng jalmi anu sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sampurasun patepang deui sareng abdi Asri Siti Nurrahma sareng abdi Ade Rohaya dina acara warta saseukeut ini saya Tah kitu kasaksian ti salaku tersangka Bumi anu kadurup kira-kira astagfirullah. dicekapkeun sakitu wae. Hatur nuhun Kalihna Setia Putri anu nuhun Kalihna Setia Putri batur sapagawean anu tos yen ngapalurkankeun kejadian ieu teh aya pamirsa salah sahiji imam warga pamirsa salah sahiji imam warga anu wasana Bapak Ramdhani di Kampung Ciangse dina kejadian kauruan eta teh pas anu nuju Agung salaki saksi mata. Iya tadi. Agung saksi mata. Ada udah. Agung salaku saksi. Aduh, mikna gini. Pemirsa, telah terjadi keributan antara belah pihak, yaitu pihak antara gajah duduk dan seekor semut rangrang.